Jungle. Audio Jungle. Wilujeng enjing sadayana, perkenalkeun Abdi Lufiana. Dina kesempatan ieu abdi bade nepikeun hiji warta ngeunaan kagiatan nu dilaksanakeun di lingkungan sakola. Mangga disimak kalayan sae. SMA Negeri Hiji ngayakeun kagiatan bebersih lingkungan sakola dina Jumaah kaping 28 Februari 2020 genep di lingkungan sakola. Kagiatan ieu diiluan ku sakumna siswa kelas 10, 11, jeung 12 kalayan tujuan pikeun ngajaga kebersihan, kesehatan, serta kenyamanan lingkungan sekolah. Kegiatan bebersih ieu dilaksanakeun mimiti tabuh 7 WIB sanggeus apal isuk. Sakumna siswa dibagi kana sababaraha kelompok pikeun bebersih di wewengkon nu beda-beda, saperti di jero kelas, halaman sekolah, taman, perpustakaan, kantin, nepi ka saluran cai di sabudeureun sakola. Numutkeun katerangan ti sakapala sekolah, kagiatan ieu penting dilaksanakeun pikeun nemukeun rasa tanggung jawab siswa kana kebersihan lingkungan. Salieun teh eta, kebersihan sekolah oge manguruhan karena kesehatan warga sekolah serta ngarojong proses diajar sangkan leuwih nyaman jeung kondusif. Pupuh OSIS nambihan yen kagiatan ieu mangrupa salah siji program kerja OSIS dina widang lingkungan. Tujuanana lain ngasa ukur bersih, tapi oge pikeun ngadidik siswa sangkan miboga kebiasaan hirup bersih jeung disiplin. Dina kagiatan ieu siswa mau pakakas masing-masing saperti sapu, pel, cangkul leutik, jeung kantong runtah. Sakabeh runtah nu kakumpul tuluy dipilahan antara runtah organik jeung anorganik. Runtah organik dikumpulkeun pikeun dijadikeun kompos, sedangkeun runtah anorganik dikintunkeun ka tempat pangolahan runtah. Ku cara kitu, sakola ieu ngarsa ukur bersih, tapi oge ngarojong program pelestarian lingkungan. Salila kagiatan nu bangsung, siswa katempo sumanget jeung silih gawe bareng. Guru-guru oge ngawas jeung mere arahan sangkan kagiatan lumangsung kalayan tertib jeung aman. Kagiatan rengse tabuh 9.30 WIB sarta ditutup ku evaluasi singga ti panitia. Ku ayana kagiatan bebersih ieu lingkungan sekolah jadi leuwih rapi, asri jeung sehat. Dipika hareup sakumna siswa bisa ngajaga kebersihan hentengan ukur nalika aya kagiatan hungkul, tapi oge dina kahirupan sapoe. Kagiatan ieu oge dipika hareup bisa jadi contoh hade pikeun sakolah sajen dina ngajaga lingkungan. Hatur nuhun parantos nyimak warta ieu, Abdi Lufiana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.